Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha palawargi daramang ieu teh? Alhamdulillah kami daramang mah. Ngadegna simkuring di dieu bade ngaduikeun salah sahiji dongeng anu jieuna si Kabayan Muara Uncal. Isu kene si Kabayan jeung mitohana geus sarudang lantaran poe eta rahayat rek Muara Uncal. Urang kampung geus sarageun make calana sontong samping dibeberkeun kana cangkeng bedog panjang ngelegreg sawareh marawat tumbak. Anjing rage geus hayangan gerak morok kaluweung. Nenjo batu sarageut teh si Kabayan mah teu ieu kapangaruhan. Manehna mah ngaleleke make sarung dikongkoyangkeun. Batur-batur marawa bedog. Manehna mah mawa peso raut. Kenaon mawa peso raut Kabayan? Mana? Kenyisit Uncal. Mana mulai moro laju ini tepi kaluweung dar ngasruk anjing rage di kulon di kaler di wetan jama-jama pating corwok nu megat aya di belah kidul lebah bulak. Ari si Kabayan misalkeun maneh nama nangtung hana benak aja batu bari tatanggahan neangan jam puasa. Keur tatanggahan gorowok nu ngagerok pegat. Si Kabayan ngalieu ari torojol teh di jero rumpun Uncal jaluna tandukna langgah. Si Kabayan can nyambut Uncal cek panirana Uncal teh sabede anak embe nu matak barang nenjo satu siga kuda balik tandukan teh ngan terekel banget wae manehna naik kana tangga jambu teu bisa luhur rekna teh da kagok ku sarung. Manehna ngangkod kana dahan pangandapna sarungna goyondon. Kabeneran Uncal teh lumpat kana beunana pisan. Si Kabayan beureum sireun kapan Uncal sakitu ranggahna. Si Kabayan teu kira-kira ruasinana barang karasa aya nu ngapedok di handap. Ari ditenjo horeng kana Uncal meuli kana saluna. Uncal ngarengkog tuluy babadug hayang ngasotkeun tandukna. Kadenge ambakana nososan. Si Kabayan beuki pageuh muntangna. Uncal beuki rasa ngamukna. Tapi tandukna teh kalah kabeuki pageuh kabeulik ku sarung. Si Kabayan beuki geumpeur sepak teh geutihan. Tulung! Tulung! Ya ai dikeburu Uncal. Si Kabayan geugeureuh minta tulung. Teu lila budul nomor Uncal nyalapeutkeun. Nenjo Uncal abrug-abrugan teh tuh antapara deui. Belawar we ditumbak. Uncal ngajengjeh kecek. Pandanganekan teh di kalungna. Uncal ngajoprak. Si Kabayan ge ngalungsat gireunana bari re ngapraju. Nu ngari Uncal rokeun. Kumaha dawakna Uncal segi badagna Kabayan? Si Kabayan nangtung lalaunan bari cengir. Gampang. Bang kana banyak jambu, kukuring pegat. Barang deukeut dirongku we aduna ku sarung. Tuh geuning sarua kita ngarangsak sarweh. Geus karukup mah teu hese, kadimariskeun we tandukna. Sarerea bobodog. Ari si Kabayan panamuji teh ngan nyerengeh we manehna bari ngusapan tukurna nu banaren. Uncal padang recah. Si Kabayan ngajijik ping-ping Uncal bari hehewetan. Sakieu dongeng anu kusim kuring dipihatur, hatur nuhun kana pertosanana. Saat dipungkas sim kuring bade ngawih. Ieu kumaha. Nyiit
tengah galau inten. Nya. Si kabayan nu nyarengan. Nya. Hapunten abi hapunten, pilih ayah kakirangan. Ya. Kamu siliran ya, sanes awi. Kamu enggak. Tahu nasi gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.